Dihareupeun Allah mah ilmu ulah dibawa, harta ulah dibawa, predikat ulah dibawa, ngaran ulah dibawa. Hiji bae abdi sakumaha subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tah bi 'abdihi henteu bi muhammadihi henteu bi rasulihi henteu bi nabihi tapi bi 'abdihi nandakeun Kangjeng Nabi teh sifat kahambaanana asli tuturkeun ku urang ulah kieu ngadoa ka Allah ya Allah ya Rabbi abdi teh Kiai Haji Jamal Gusti ieu teh ku kabehan ge dikiaikeun maksa ku Gusti henteu tolol merencak Gusti. Iya abdi teh Kiai Nurjaya ieu teh terkenal di mana-mana Kiai Jaya Mik ieu teh abdi teh. Atuh dibawa ka kiaianana abdi teh Kiai Haji Supendi Aep ieu teh tukang karung teh nganipu abdi ge ka kiai-kiaian ge nipu Gusti. Dibawa abdi teh nu pinter teh abdi teh nu sugih teh abdi teh jenderal teh abdi teh presiden teh laknat bakal ke Gusti Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang nu sugih mobil luar biasa ini susah diantepkeun ieu Kiai Bangkawarah ini kos. Aja kudu kumaha. Nah, kuari pengusaha deketan kurang, deketan teh ulah hayang jang diri sorangan. Jadi diri sorangan mah geus dijamin ku Gusti Allah, dahar minum engke ge aya bae nu mawan cucurut bakal nang. Ulah sieun beurit marawan ka dieu ucing marawan ka dieu atuh sama geus pokona kitu bae geus ti Gusti Allah. Allah Maha Kawasa jelema nganangkarak bae dah cek Gusti Allah nu mere atuh maung pan mangmawakeun ka dinya roti dijejelan ge ku maung Masya Allah ulah sieun atuh komo urang loba jelema beureunanan mau ngarupa anak urang ku anak urang padahal mah maung eta kan emang maung ya nya sok ngakolan bapak sok menta maka eta maung ngaran deketan ajak Ustaz cek Gusti Allah yuk ngendeng menang ngomong teu kudu ngomong ajak ke masjid ajak ke majelis taklim ajak ke pondok pesantren mun nya aja ngomong layak ya dibangun siap kula ngabangun deketan dan nusugi sebab eta nusugi ge termasuk kana syiaris sholihin. Tinggal kuari mah bergerak na di syiari solihin apa hente nu susah mah bergerak teh nun kasusahanana bae nya nama geus boga tanda syiari solihin tapi ieu ya nu sugih ti mimiti pejabat, pemborong, pengusaha dan lain sebagainya nyana aya arah kadinya satungtung aya baturan satungtung suekeun bae mah tak naon sih nah eta kos gitu teu bisa terkiai teh lumayanan aya di samsuan eta asal geus kos kitu bae ditegor kula hei sia mah lain titah kitu titah nyukseskeun agama lain haju hayang barang batur kata mah sugi-sugi batur kunaon sia haju hayang engke lamun sia hayang ketika nyana teu mere sia bendu atuh kunaon ngabenduan dia teh menyana tah eta kos kitu nasihat ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah awas nalika orang engke ku Gusti Allah ditegur terakhir kerbubungan benang kabeh bakal nafaiza umub lisun fakuti ada birul kaum maka dicabut akhirna kaum dipotongkeun dipenggaskeun alladzina zalamu eta jelema nu zalim kabeh tungtung nabi beakeun kabeh eta mangke bakalna dibeakeun kabeh lamun tangkal kayu ngan sakadar pang-pangna doang diragajian ditutuhan kirungan deui tangkal kayu warita tangkalna kadang sirungan deui sanajan dari lambat
kuari dihandap tetap aya kene nu sirungan deui tapi ieu mah geus dicabut jeung akar-akarna fakuti ada birul qaumil ladzina billahi minasyaitonir rajim. Indonesia, negeri tercinta, menang bus nyawa, menang nyebus harta nyawa bapak kolot urang, bapak moyang urang, sabaraha nu ditembakan, sabaraha nu diseret kiai, sabaraha nu dibom para pejabat hanya untuk memerdekakan bangsa jeung negara Indonesia. Setelah alhamdulillah 17 Agustus merdeka dinikmati ku urang kuari, rakyat kuari terjepit. Kumaha? Ayo nyana di ditu ganti deui mobil, da singang sarta. Ini kumaha coba? Nah, iya. Dinasehatan ku kiai geus lah jak kuari mah Kangjeng Nabi na geus aya kiai na nasehatan. Hati-hati teu tadina sau. Jadi aya nu membangkang di zaman Soeharto nganasehatan pemerintah melalui nasihat-nasihat anu kadengena kumanehanana teu ngeunaheun tembak ceger. Indonesia ulah disangka mayoritas Islam tapi keberadaanna di jerona leuwih jahat tibatan Yahudi. Sabaraha kiai anu kurang kadenge bae anu di panggung ditembak. Coba hayu di kumaha hanya sekedar nasihat encan aksi-aksi acan geus ditembak, encan aksi teh kakarak di panggung doang. Kakarak nyaritakeun doang, kecuali geus aksi ngayakeun naon-naon encan ieu mah tapi geus ditembak. Naon rugina sih sakadar ngadengekeun encan aksina naon, kecuali geus aksi encan ieu mah kok geus ditembak. Iyalah Indonesia zaman Soeharto mandak loba jasa-jasana, loba jasa dosana. Kahardak mulai kahardi tadi dinya keneh gitu. Mulai di zaman saya tak pangap Tri Sutisno. Maka ketika Tri Sutisno ada calon presiden, loba lu ngaulah mahasiswa termasuk kiai. Jangan, kunaon? Hati belum luka belum selesai, belum dibuka perban. Ketika keputusan Tri Sutisno tembak tempat, makanya nu kos itu dijadikan presiden. Hebat tinggal hebat, dalil tinggal dalil, tak bisa ngomong jadi presiden acak-acakan di negara, tak bisa. Tuh ketika nu kamari cerita reformasi masih bisa ditembak tanggapna saha Wiranto mana nu kitu jadi presiden kapan can terselesai gendat tuh cok ayo Indonesia. Masya Allah eta keluargana meureun bapana dulurna kabeh sabara urang anu tertembak malah teh nyeri na meureun urang bela sungkawa ikut nyeri atuh urangnya di eta teh Islam teh keur memperjuang negara sugan bae tes reformasi bener orenganan kebeneran ikut urang panjang jadi presiden. Ibu cerita doang, ibu cerita kekayaan Indonesia. Nah, kuari SBY penyak, mau diteruskan gue. Ibu cerita menuju ayat. Tak cerita pejabat-pejabat tak nisbah bupati korupsi, gubernur, secara pencalonan lagi beres korupsi kabeh. Atumun korupsi mah tawa hasilna teh aduh dibangun-bangunkeun eta teh tadi ulah ning make cor jeung make aspal mun bener make perak bisa dicarokelan ku jadi ku rakyat jalan
iya lamun bener-bener Indonesia mau makmur jasa Masya Allah luar biasa, tapi iya ngelola anak teu mampu diome ku Amerika, diome emang orang diome lantaran naon sumber minyak loba jasa nyana nyuntikan embung lantaran nyuntikan maloba resiko kudu orang Indonesia baik ngeter ketahui di aya minyak serang ku Amerika. Luar biasa diome dari jatah doang dijual punyana nyerim teh hati bangsa. Kayak ieu mah keur carita geus nyaritakeun Oscar itulah tingkah laku para penggede urang. Kuari para calo-calo dijual sakitu ka ditu mah sakitu geus teu dibere nyaho. Aya nu 2 kali jual, 3 kali jual, disertifikatkeun aya 3 sertifikat di Indonesia. Kuari mah bisa bae di pasar kemis aya nu 3 aya nu 4 sertifikat teh. Nah, jual pertama lah geus cukup bae make SOP teh. Kadua ayo AJB-na. Nomor katilu dijieun deui anyar 4 kali ngajual. Bisa baik kuari tanggung jawab ke dirobo jalik ulah wakan nungguan di akhirat tungguan di ayat ieu tungguan ayat ieu calo kos kitu di mamana ge lurahna kerja sama kos karar itu geus eueun we ceuk kabeh ge asa aing hebat bae ngajual 2 kali 3 kali bahkan ke pemilik ramalah dibere teh kekalcetanana doang aya anu ngagantung datang ka kuari di zaman lurah memeh ieu mah aya nu can selesai pembayaranna lurah ka mana nyara ka mana di lurah mah geus selesai rakyat boro-boro saparo-sapar rapat ke ieu teh ngah ieu lurahna ka mana ieu loba keneh duit tangkap paeh kan dibayar di lurah bage begitu da kaluhur geus dibayar kabeh ieu datana ieu fotona ternyata dibawa kabur ku lurahna deuk kubahana si bangsa ikir carita kebangkawaran akhlak ieu mah deuk diaturkeun jeung ayat ieu pejabat geus kos karar itu calo geus karar itu pemuda anak kuari mararabok jararina coba kuari baheula mah di Tangerang teh mun ngadenge zina teh muringkak bulu kuari di hareupeun mata urang nu mikeun orok di pasar kemis geus sabaraha urang nu dipikeun orok pan eta berarti teu tanggung jawab eta pelakuna eta nu kanyahoan we nu teu kanyahoan mah sabeuheung. Ya Allah ya Rabbi perzinahan atuh teu kumaha teu zinahna si Mbak di Lampung di Medan di Jawa Timur Jawa Tengah beulanah teu pernah masantren datang ka dieu pan di imah nama aya sieun ka indung bapana kuari jauh ka indung bapa urang bae urang ieu lamun kadeuleu ku indung bapa rada sieun ketika jauh ti indung bapa berani urang minimal indungna Noel kuari jauh ti indung bapana sedangkan birahi mah ditumpakan ku setan kapan atau terjadi di kontrakan ya Ki Hajina ge lumayan boga persentase lah boga kontrakan nuhun kitu ji engke ka neraka ku sebabnya anak kitu bae ulah hese salat bagus puasa bagus gara eta kulantaran henteu diteliti jilah di kontrakan Ki Haji ya lumayan pokokna mah Ki Haji ge alhamdulillahirabbil bahkan ditanya ji itu membangun aja lain salakina lah dia mengontrak ieu sabodo penting mah nya mayar BKI nah sia emang teu kadenge ku cili aing gitu aja emang urang mana cenah kiai ulah loba omong sia pokona mah lain urang Cilongok sama bos kitu mah di Cilongok mah henteu beda rasakeun nah kuari ti luhur geus karar itu kemudian di kelas pemborong geus karar itu kelas calo geus karar itu kelas pemuda karar itu kiai kuari kiai lain nyukseskeun agama nyukseskeun sekupi nyukseskeun apansa
kiai iring-iringan jeung Golkar jeung partai pada tengah kiai teh jeung organisasi nu teu pararuguh kiai teh nyukseskeun kandidat bukan puguh mawa ke agama kan beda arah kiai mah teh ngajakan ke agama ari ieu mah pemerintah keur ngajakan ke arah iblis kunaon didukung atuh kiai mah cukup bae berat ngadoakeun bae atuh sing balalender bae ai kudu iring-iringan mah kudu SMS-an sing ada mun henteu awas ya ku aing aing geus terbebani ieu geus dibere sekupi aing geus pondok geus dibangun nih tah eta kiai geus ngacak kiaina geus kos kitu batur nyaritakeun korupsi di luhurnya nage horenganan mbahna korupsi lah cenah ieu kos kieu bae teu maju nyieun proposal eta teh najis teh kos kitu teh racun teh bangunkeun ke pondok pesantren jeung majelis taklim racun lantaran eta mah usur teh hartina perpuluh ulama nu ngahalalkeun perpuluh wari disempilkeun di pondok pesantren sempilkeun di majelis taklim majelis tajeng pondokna bagus lantaran ieu teh termasuk najis mungkin santrina mungkin ngararaji nu tadina jamiahana nage saya bareuna nanti 300 mah kuari nganti luar majelis hebat listrik dan geus bagus kok ieu teh daek nyana-nyana keneh elmuna leuwih hebat beki kolot mah nu ngadengekeun dinonaktifkan ku Gusti anu ngangkat bupati masyarakat nu nurunkeun kudu masyarakat deui nu ngangkat gubernur masyarakat mun urang mampu bareng nurunkeun bisa di demokrasi mah kos kitu demokrasi demonstrasi kekuasaan terletak pada rakyat memilih rakyat bisa nurunkeun presiden dipilih ku rakyat turunkeun bismillah buta akur mah ku rakyat keneh ganti harita keneh nu tadina SBY turun ganti ku si peon beres gitu di negara demokrasi nu ngangkat kiai mah Gusti Allah kat Gusti Allah lantaran sia geus jadi tim sukses aing nyukseskeun ngahayukeun hukum-hukum aing melalui sapinah riyad takrib diangkat ku aing batur kabeh nyebutkeun tab kumana tab menang nitah saha ustad menang 2 tahun naik yai kemana yai menang saha tanang ngangkat Allah jelema hayang nyebut kiai bae kabladieuna mbah kemana mbah anom kabladieuna abuya menang saha ngangkat tetap menang Allah jelema dibere suara rakyat adalah suara Tuhan ya Allah mah atuh melalui rakyat tak ngomong kiaikeun si eta kabeh ngiai-ngiaikeun kuari ganti jadi tim sukses pilkada pilgub cek Allah kan ngacak kan kamari masa pirang di bawah kuari jadi SMS na lain gitu wah tuh beres cek Gusti Allah diturunkan ku Allah nu naiknakeun Gusti Allah nu nurunkeun Gusti Allah apa rakyat kabeh nurunkeun ka kiaian eta henteu tapi ku Gusti Allah wari kiai sama jamara nang saha ta ngomong kos kitu nang Allah lain kiai sama kos kitu mah naon bau bentak lain kiai sama kos kitu mah naon eta julukan ti rakyat menang saha menang rakyat dan tak nang Allah ya ulah diarajian kiai kos kitu maguran sarua jeung aing nya proposal ya gak sekali nang saha eta nang Allah ngacak geus ngacak nah kiaina kuari geus ngaracak tuh dele kubah di Cisoka tuh dele di Belaraja tuh dele di Pasar Kemis tuh dele di Selatan tuh dele kuari di Cipondok tuh dele di Ciledug dele di Serang dele kiai kabeh lah cenah meureun Tangerang doang itu Banten doang coba kuari ke Bogor Alahadin Sawa
Coba ka ditu ka Cianjur ka Sukabumi sami bae. Coba ka ditu ka Bandung sami mawon. Arua. Coba ka Jawa, weh pada bae ge. Make ge aya mau kan meureun mah. Sarua. Masya Allah karim, ngacak berarti. Mimiti di pemerintah geus ngacak, lain urusan rakyat, urusan pribadi, urusan partai, korupsi menjadi-jadi. Pemborong geus ngacak, lain jak ngamahmurkeun, pengusaha geus ngacak, calo mah geus karuan ngacak, kabeh ngacak ka kiai-kiai ngacak di nasehatan. Lah, nasihat tinggal tunggu tanggal main. Falam manasu barang naringgalkeun umat-umat kabehan mazukiro kana tazkirahna wa izu wa khuifu mau'izohna iana piuruk ceramah nakunya nanggeus teu didengekeun, ditegur ku Gusti Allah melalui panas, ditegur ku Gusti Allah melalui tsunami, bihi bil basai wad darra, geus dibere tsunami Aceh, geus dibere tsunami Pangandaran, geus dibere angin beliun, geus dibere gempa-gempa erosi dan lain sebagainya. Tapi tetep bae falam yataizu henteu kana sehatan cak Allah kusungut kiai geus nasehat teh sia teu ngejeding ku aing langsung dibere nasehat teh sia teu ngahidingan satukos kitu mafatahna alaihim abwaaba kulli syai' waing dibuka kamahmuran sok sakahayang sia wari luar biasa naon bae jadi duit baheula mah hayang WTS teh kudu ka ditu ka Jakarta teh ka Kalinaon kadang-kadang tuh sia nya hojak apaan ya osok burung di jodoh lagi sewa pindah ku hari maka Tangerang kali sadane di kali sadane nadi oyak-oyak kue hati menang pindah ku hari ke kawasan Pasar Kemis atau Numahmur mah orang Pasar Kemis cek orang Pasar Kemis tekudu jauh horengan-nengan web saya diharapkan mata ge aya alhamdulillahirabbil alamin murah dari 50.000 hutang. Gusti Allah pancana kiai nya hobae deuleu contona ku hari keur tahun baru zaman tahun baru kamari ieu tah di kawasan teh begitu dibersihan teh Masya Allah kondom nya sapreti kondom ambalah bener kan sih dia teteh karena bukti bahwa kondom dia aja Allah ya Rabbi tanyakan ke polisi betul bapak tahu ya tahu bener katanya mungkin pelakunya dasarnya bapak ya dikit sih kararial jasa Masya Allah berbagai kawasan-kawasan di tempat lapangan-lapangan terus bahkan di kontrakan-kontrakan di perumahan-perumahan anu encan terisi ternyata begitu diselidiki kondom ambalayah Masya Allah Gusti Allah geus puguh nu nyieun minuman lantaran aya kekerasan teu meunang cek polisi teh aya aturanana ulah teh atuh ku ari mah minuman ada diasupkeun ka dirigen merekan diasupkeun ngan seuris sia nyahonya sianya tarolo jasa Masya Allah meureun manan kitu gaya nu nitahan di luhurna lah meureun ulah heseh teh saya mereka ditangkap ku polisi geus asupkeun ka dirigen bae di mana-mana ya razia bejakeun oli itu
aman. Indonesia Masya Allah karim menjadi-jadi zina judi bagus kudu dicaritakeun boro-boro judi anu beneran judi sangkilang main bola geus jadi judi ku ari murana jadi judi tolong teh murana terus lalaki dawe mun lalaki sia menang apaan sa aing mun bikang aing nu menang tolong teh coba kan murana blok on jasa Masya Allah ieu dagara neuk jadi naon Kiai nyaritakeun nasehatna geus didengekeun terus-terusan ditegur ku Allah geus teu didengekeun fatahna alaihim abwaaba kulli syai makmur luar biasa ngajual naon bae jadi duit hayang maksiat di hareupeun mata teu kudu hese-hese babaturan maksiat geus loba jasa dilindungi anu luar biasa fatahna alaihim abwaaba kulli syai awas hatta iza farihu bima utu sehingga nyana ketika bubungahan ku kanikmatan nu dibikeun ku Gusti Allah awas lantaran takabur sombong akhadnahum baktatan bakal sakaligus ku Gusti Allah ke disiksa beurang kabeh faizahum mublisun ke kakarak tidinya nyana putus asa aing kaduhung amat kok kieu jadi mah pae asana ngahareupan siksa tah ya aing kamari teu ngazakat kaduhung amat pae ieu mah aing teu gadenge ka kiai aduh aing mah pae ieu mah ieu tukeun ngabangun masjid mun kamari dibangunkeun ka masjid beres aing mah pae kabeh putus asa tidak naon-naon nukunyana ditinggalkeun moal bisa daya geus faizahum mublisun ya Allah kos kitulah ieu kaayaan umat tiba heula kuali bangkawarah jasa Amerika emang sumber bangkawarah sekedar nyaho bae ieu bakal disiksa ke kabehan ge kumaha kitu lantaran kamari ieu mah kakara tokoh-tokoh Islam doang ieu pesanan-pesanan Amerika lain lalagaan diunggal negara tuh di organisasi anu jahat Amerika mesen bunuh pesanan Amerika bahkan ieu ditangkap ke pesanan Amerika lain lalagaan lantaran dideteksi ku Amerika saha aya nu bangun Indonesia boga kekuatan ya Allah ya Rabbi Gusti inggis jasa ieu sekedar nyaho bae disarwakeun jeung aya ieu bahayana kabehan urang ieu ulah dikira eta harta teh lain pesenan we pesenan sarua mah lamun kukula dicaritakeun naon salahnya nyana atuh janya nama eta mah sakadar usaha transaksinya di luar kenegaraan kemudian manehanana suap penyuap untuk melangsungkan kitu urusan usahana apa negara dirugikeun ya henteu kemudian loba anak buahna dan lain sebagainya tapi kan eta geus bersenang ya itu secara kituna bae adapun hutang ka negara kan tanggung jawab fisik lagi aya ieu keur carita pesenan di jero eta teh geus aya kasalahan mah ngeun keur carita loba keneh nu leuwih eta kok teu ditangkep encan dipesen ku Amerika mal kebal deui tetap pesenan bakal sabaraha cenah kiai nu dipesen mau libere nyaho ku aya deui ke mal kebal deui ge muncul deui cenah teu salah dipesen ku Amerika asal geus aya dina ruang lingkup praktis di politik geus ngabajukeun negara pesenan Gus Dur emang zanu nurunkeun lain Megawati lain tazata mangan sakadar kuda doang Amerika Soeharto sanu nurunkeun Amerika kuari SBY dioyak-oyak ku masyarakat tetep bae nyana jadi atuh Amerika nanja nurunkeun lantaran kontribusina masih keneh akur di negara urang lain negara Indonesia asli jadi negara Amerika
nah ieu teh ya sing hade geus dinasehatan ku rektor ku dekan geus dinasehatan ieu teh ku para dosen mahasiswa bergerak kiai nu nyaho geus bergerak tapi masih kene bae awas palaman nasu namun nyana ninggalkeun karena nasihat-nasihat para mahasiswa dosen ninggalkeun nasihat para kiai-kiai nu nyaho ditegor tetep bae awas sakedeung deui moal kebel deui dibuka ku Gusti Allah karasa aku urang mahmurna awas sakedeung deui bakal akhadnahum bagtatan faidahum ya Allah ya Rabbi goyang deger ditentang wah dia tenan naon sakedeung doa deger wah sararieu euy kemana ieu urang kemana ieu urang awah deui aduh nyetel TV deui nyetel video deui ya Gusti Allah lain istighfar kai awas dia sekaligus sekarang disekaligus ku Allah gunung meletus dan lain sebagainya wa fa idahum mublisun na'udzubillah min dzalik insyaallah mandak hade nasasihan mandak riwayat Ibnu Amir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza ra'aytumullaha ta'ala yu'til ibad ma yasha'una ala ma'asihim fa inna dzalik istidrajun minhu lahu riga di mana ranjeun ningali leuleuh kanyataan Gusti Allah mere ka hamba-hamba ka manusia-manusia maya sauna sakumaha kahayangna dibere bari netepan kana maksiat terus tapi dibere surcor maksiat terus tapi terus we kamahmuran ditambah-tambah ku Gusti Allah eta teh fa inna madzalika istidrajun minhu eta teh istidraj di Gusti Allah baik secara keseluruhan urang kasaksian kuari di negara urang maupun perorangan si eta teh jamabok jajudi tapi pan dibere bae padahal mah jazina bae istidraj moal kebal deui dalekeun kuari aya lurah jual beli 2 kali 3 kali terus bae pamajikan lagi leuwih ti 4 5 genep terus bae ya cak raja teu naon teu salah teu naon moal kebel ya tuh tinggal di dalegeun wae kasaksian ge ku urang emang gua istidrat ti Gusti Allah lainnya anak nu belah kamari ieu ge jadi contoh geus loba jasa contoh lurah ringkuk kuari geus teu daya teu upaya jangan buadag jasa kuari eta moal kebel lain lurah bae kabeh jeung imam mamumna jeung mamumna moal kebel mun segeugeuraan istighfar sia-sia ada ngamamum kadinya di calo-calo moal kebel deulekeun geus rarang sadan calo nu tih lagi kuari teu boga sepeda kempes-kempes aja jaloba jasa kamari ieu mah mobilna nu mewah nu herang teh nu nyana tuh bangunan anu agreng teh nu nyana wai anggeus lamun salah sing ada teh lamun salah yeuh mantan camat anu baheulana istimewa jasa kerja di camat anu buadeg jasa nu teu bisa ditanya ku rakyat da kuari geus kolot tengeringkuk bae imah saya aya kendaraan tegablek paes geus bisa teboganan ibadah teh jaloba jasa camat ge kudu dicara teh kudu diomongkeun ku kula kudu nya nyaraho mamang ge lu nyaho malah mah ya dulur mah amang pan camat tage jaloba jasa eta teh istidraj sing hade tah eta kerja ditakeun batur bae sing hade ka diri urang oh aing mesti diistidraj bae lamun dibere kokocoran ku Gusti Allah harta loba jasa kemudian ieu aingna teu ibadah istidraj berarti
lamun urang ibadah di kocoran nah ieu mah pangbubungnya ti Gusti Allah. Nah nu mantek sing ade lo baca berarti nu kurang kadeuleu istidraj ti Gusti Allah teh mantek sing ade cikasan nyaritakeun wallahi ma hadun minan nas basatallahu lahu fid dunya falam yakhaf ayakuna qad kira lahu fiha illa kana qad naqasa amaluhu ajaza ra'ih. Daya hiji jelema ti manusia dijembarkeun ku Gusti Allah dunyana tapi teh sieun bahwa eta adalah tipuan ti Gusti Allah istidraj ti Gusti Allah berarti nyana teh kurang amal jeung kurang pemikiran moal kebal deui bakal kena siksa ti Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi sing ade gasa tinggal urang kuarieu nu cicing bae kiai Ustad tok kadatangan jelema nu kararitu Bang kiai mah tuh datang bae japaranti kokosen seperti kokosen di pilkada datang ke kiai geus jadi atuh jauhan kiai kokosen ngaranna tinggal kotorna bae kiai tengetkeun ku sia kiai lah cenah je kiai uci ge aing mah lain kiai je kawa aing mah ya ada urang babarengan ya sing ada negara nu sejen mah kajian rusaknya asal urang Tangerang bae pancina rusak dunia rusak lain kajian rusak ya ta yuk pugu Tangerang pangrusak data Tangerang ini lain lalagaan Masya Allah karim ngajoben ambalaya tak wari urang mun kadatangan jelema nu kitu kumaha ja osok kadatanganan hendak inget dongeng Kangjeng Nabi Musa diwahyuan ku Gusti Allah Musa idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'aris sholihin gimana anjeun leuleuh jelema fakir datang ka anjeun sambut marhaban bi syi'aris sholihin sambut mun aya jelema fakir komo ahli ibadah sambut ka anjeun eta teh anjeun teh keur kadatangan syi'aris sholihin. Coba kiai aya nu nyambut nu fakir mun aya kiai na keur ngedeng bae gitu Assalamualaikum apa majikan saya coba nah, itu mah tetangga anu miskin teh bejakeun keur istirahat jeung sayupon Masya Allah ieu urang can bisa jadi kiai ge can bisa urang keur kiai Assalamualaikum saya itu menini jeung ini ya bangun nama kompleng daun teman-teman bejakeun keur sare dan bisa jadi itu bisa nyambut Assalamualaikum ke anakna coba deuleu tah jadi itu macam bangunnya santri sekolah dapat berat pada kolot tanyawan santri jalanannya panjang sampingnya galur oh Cianjur ya kajian hukuman Cianjur ya kajian hukuman lagi naik naon nih kalinya kesangan bah kita istirahat lagi ditegur ya ku Gusti Allah ditegur ja urang dititana ge kuduna marhaban bi syi'aris sholihin mun aya nu kitu masyaallah marhaban ya ahlallah marhaban tanggep urang teman cedek ete jasa hirup sebab kiai mah keur dideulekeun ku Allah kiai mah sebab dibere ilmu titip aing ilmu ka sia kiai sia meunang ngajapang nang nangkup di pondok pesantren 15 tahun gunakeun ku ari keur dideulekeun mandak ulama inggis jasa ge
kedidalekeun sia ka mana hate sia coba ketika datang andak kai mah kiai mah macem-macem nu datang teh ti mimitin waras eta kanu edana ya aya kayak mah kiai mah datang edan maju sekali nu datang rombongan edan insyaallah iku mah menyikapina awas kedidalekeun ku Gusti Allah ye mangkumaha eta teh utusan Allah jadi kumahakeun ieu datang timitin nusuh kuduna marhaban sambut miskin mah datang cari cai minum gelok oh kurang kena tambah setan nu pelayana santri geus teu nyetai teh mah cai sumur ada bantal cai bae geus sama teu kudu nu amis-amis begitu ya oh masya Allah geus dibere cai geus bunga jasa komo diajak dahar geus katarimakeun jasa ieu teh lain sakadasa kitu cak Gusti Allah neuleukeun bagus ya nyambut sambaing nangaing ngiriman teh mantap ka Kangjeng Nabi Musa mah pas kitu marhaban bisya'aris sholihin datang nu miskin teh kudu bunga datang nu pakir kudu bunga di aku pangleuwih ngakuna nu pakir jeung nu miskin mantap lamun aya kiai na hormat ka camat salah na hormat ka bupati salah naon sebab kiai mah keur magahan rakyat leutik ketika nyana berdampingan bangga jeung bupati kak bapak-bapana santri jeung nyana dihormat aing teu balik sia cek bapana balik ulah mondok di dinya urang tuh aing teu dihormat datang ka dinya pugunya da dikiaikeun ge ku aya anak-anak aing mondok di dinya nyana teu hormat ka aing kuna aing mah jake tangan bae ka dieu pan numpang naik ojek betul, pada itu dihormat biasa itu ditanya-tanya aja balik ceng, pindah mondokna awas, nang saya tenang Allah salah ngacak ke kiaina pugunya nama magahan ke rakyat beti leke berat, dia berbahaya ayo bagan ceng ya coba anak camat nu mondok anak camat nu mondok anak bupati nu atau anak itu biasa bahaya tuh ya orang dikiaikeun teh ku rakyat kunula leutik beja berbahaba beja berta bata beja berbata beja berta bata ninja berta sama jalan mata sinjaresi ya jual mata sia nah kuali Musa wa idza ra'aital ghaniya muqbilan ilaika faqul lambun ujilat uqubatu di mana aya nu datang ka anjeun jelema sugi menghadap ka anjeun sambut ku ucapan lambun ujilat uqubatu dosa anu moal kebal deui bakal kena siksa mun anu sugi ka situ Kanjeng Nabi Musa merenung, ya Allah ya Rabbi, apakah seluruh nusugih kudu kitu? Ucapkeun nama kitu ngan haju deketan coba nusugih Musa. Baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan rakyat mun aya nusugih deketan. Geus deketan kumaha ajak coba titah nangtungkeun syiar sholihin sarua jeung fakir. Namun fakir dan jadikan agama ku syiar sholihin ku fakirna lamun sugi ajak titah nanjeurkeun syiar sholihin ku sugi ajak deketan ku maneh geus deketan dipentet titah malikeun mobil ulah eta nu salah teh kos kitu aya kunaon tuh ajak coba ngabangun masjid mun daekeun teruskeun babaturanna ajak coba ngebangun pondok pesantren mundaekeun terus babaturan Musa ajak coba ngebangun syiar-syiar agama aing
majelis taklim mundaekeun terus mun dia tadaekeun ulah dibaturan sama berarti ngan pamer doang hartana tah eta di zaman Kanjeng Nabi Musa dibere wahyu model kos kitu tah eta teh dibejakeun ka Kanjeng Nabi Muhammad tiru kurang kuari lamun aya datang bupati sambut kurang lambun ujilat ukubatu. Wah, Bapak Bupati, dosa yang tidak akan lama lagi akan disiksa. Iya, Pak Bupati, tenang dulu. Ini mah bahasa dari Allah. Ini bahasa dari Allah, bukan dari saya. Saya hanya menyambung lidah. Balik aja jangan kekelah ih. Kok dibalik masuk perwitan itu mah perawan. Deketan kurang bupati coba ajak Pak ya di kampung saya lagi ngebangun masjid ukurannya sekitar 40 ke 40. Nah ini sekarang lagi dibangun mau ngecor baru 40%. Sekarang mau ngecor, kalau Bapak berkenan untuk menyumbang, nah ini saya harapkan sumbangan dari Bapak mah Bupatina dari uang saya nih deketan tak Bupati kos gitu deketan namun tak Bupati nanti tunggu APBD dulu jauhan tak Bupati kos gitu jauhan mana kenang-kenangan Bupati di Tangerang ngabangun masjid mana tinggal gitu baik mana kenang-kenangan Pak Bupati pribadi ngabangun masjid taklim gitu baik mun nyana bagus deketan mun nyana hinteu jauhan lain tak sungut pula tak sungut Allah bener mah ngabedakeun doa lain di Tangerang mah serang lain di Serang mah Pandeglang ieu mah sakadar nyaho bae da moal ieu ngaji saurang ngaranna eta keur carita bupati gubernur dan lain sebagainya ulah ti APBD ti dirina geus sugih kuari pengusaha datang ke orang nyaritakeun nya batu bara punya saya batu bantar punya saya juga waduh geus poharanya sih bukan batu bantar serang modern kadinya kabeh nu kabeh wah berarti pengusaha luar biasa ya. Saya beli alat beratnya langsung dari Jepang saya turunkan ke sana kerja smart saya dengan pemerintah dan gubernur di sana wah luar biasa alhamdulillah yang ini yang di sana dikirim ke Australia yang di sana dikirim ke Amerika yang di sana dikirim tuh ke situ tuh ke mau tuh untuk ke itu itu saya punya itu alhamdulillahirabbil alamin sambut kurang lambun ujilat ukubat dosa numal kebel deui disiksa kan kadangnya lain deui cek jangan dengan ini tenanglah eta mah ucapan Allah jadi tak kitu ka Kanjeng Nabi Musa namun nu susah aya kiai susah aya ustad susah di kiai mah geus we sambut datang Musa cak Allah marhaban bi syi'aris sholihin mun aya kiai nu mana bae di mana bae geus we sambut bahasana eta kos kitu tah bahasana marhaban bi syi'aris sholihin sono urang ngobrol hayu urang nah eta jeung ahli-ahli agama jeung nu susah kara itu mun nu sugih bahasana omongkeun zambun ujilat uqubat sia jangan naon geus omong kos kitu mun paeh bal kebel ieu kahisaban dunia mahalaluha hisabun wa haramuha ikabun iqabun mal kebal mun bapa paeh kahisab kanjeun hukum age jalain cakula cek nabi tamu kula mangan jaritakeun doang kula loba omong ieu motor bae moal teh di motor begitu di motor marhaban bisyari solih tolol
datang lu sugih mobil luar biasa ini susah diantepkan iya kiai Blangkawarah ini kos aja kudu kuba nah kuari pengusaha deketan kurang deketan teh ulah hayang jang diri sorangan jadi diri sorangan mangga dijamin ku Gusti Allah dahar minum engke ge aya bae nu mawan cucurut bakal ulah sieun beurit marawan ka dieu ucing marawan ka dinya atuh sama geus pokona kitu bae geus Gusti Allah Allah Maha Kawasa jeung lemah nganang karak bae dah cek Gusti Allah nu mere atuh mau pun mangmawakeun gadinya roti di jejelan ge kumaha Masya Allah ulah sieun atuh komo urang lo baje lemah beureunanan mau ngarupa anak urang padahal mau ngeta kan emang mau jadinya sok ngakolan bapak sok menta maksa itu mau ngarah deketan ajak Musa cek Gusti Allah yuk ngandung menang ngomong teu kudu ngomong ajak ke masjid ajak ke majelis taklim ajak ke pondok pesantren mun nya aja ngomong layak ya dibangun siap pulang ngabangun deketan dan sugih sebab eta nu sugih ge termasuk kana syiari sholihin tinggal kuari mah bergerak na di syiari sholihin apa henteu nu susah mah bergerak teh nun kasusahanna bae nya nama geus boga tanda syiari sholihin tapi iya ya nu sugih ti pejabat pemborong pengusaha dan lain sebagainya nyana aya arah kadinya satungtung aya baturan satungtung suekeun bae matak naon sih nah eta kos gitu teu bisa tak kiai teh lumayanan aya di samsuan eta asal geus kos kitu bae ditegor kula hei siapa lain titah kitu titah nyukseskeun agama lain haju hayang barang batur kata mah sugi batur kunaon sia haju hayang engke lamun sia hayang ketika nyana teu ngeres ya bendu atuh kunaon ngabenduan dia teh menunyana eta kos kitu nasihat ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam masyaallah nalika urang engke ku Gusti Allah ditegur terakhir keur bubungan beunang kabeh bakal faiza umub lisun fakut ada durul kaum maka dicabut akhirna kaum dipotongkeun dipenggaskeun alladzina zalamu eta jelema nu zalim kabeh tungtung nabi beakeun kabeh eta mangke bakalna dibeakeun kabeh lamun tangkal kayu ngan sakadar pang-pangna doang diragajian ditutuhan kirungan deui tangkal kayu warita tangkalna kadang sirungan deui sanajan dari lambat kuari dihandap tetep aya kene nu sirungan deui tapi ieu mah geus dicabut jeung akar-akarna fakuti ada birul qaumil ladina dicabut langsung ku Gusti Allah jeung akar-akarna mun nisbat ditangkal kayu geus mah sirungan deui kitu kene jelema zalim cabut ku Gusti Allah moal sirungan deui Abu Jahal cabut Firaun cabut Namrud cabut dicabut bae ku Gusti Allah ieu teh melalui rakyat engke aya nu melalui Gusti Allah langsung siksa ku Gusti Allah cabut ku Gusti Allah kayak pencabutan gitu teh kadele nama melalui tangan masyarakat hakikat tapi Gusti Allah mun geus teu bisa ku kitu langsung ku Gusti Allah tsunamikeun deui gempakeun deui cabut ku Gusti Allah contoh nu barah heulang geus tinggal kuari urang keur berhadapan jeung Amerika Amerika mah aja saya jeung urang kuari teh keur lain lalagan teh menghadapi Amerika teh Indonesia mah geus bertekuk lutut tapi di luar negeri anti Amerika nangis nampak luar biasa sanajan diincakan Irak tetap rakyat anti Amerika tidak akan diserahkan negara secuil pun terhadap Amerika
masuk Libya sanajan geus diacak-acak ku Amerika, cek rakyat Libya anti Amerika, tidak akan kuserahkan secuil pun negara Libya terhadap Amerika. Nu mendak dibom deui kedutaan Amerika na kurang Libya, acak-acakan kuan. Aya pembuatan film Kangjeng Nabi Muhammad baheula mah Fajar Isa Demisi baheula mah kuari aya pembuatan film ieu Kangjeng Nabi na nampak begitu nampak ternyata pelecehan dibom kedutaan Amerika di Libya. Satu suara Irak, Iran, kabeh ieu mah lamun diteruskeun ku ari pemberitaanna bisa perang dunia, perang agama ieu mah lain lalagaan ku ari. Di Indonesia ku ari geus 1 2 geus mengetahui ngan henteu dipublikeun bae, lamun ieu dipublikeun udang ujianana. Kiai-kiai ujianana mah titah santri lah kiai na mangke bae. Ya Allah ya Rabbi, dunia geus udang ye lain lalagaan ieu mah lamun geus pelecehan terhadap Kangjeng Nabi, saha nu teu hudang, saha nu teu marudah, pangheulana marudah nu kamari ieu perang jeung Belanda, aki-aki umur 90 tahun geus kieu bae nya mah. Aing mah teu perang ge terepehi jeung nada. Ye ulah disangka lamun geus pelecehan ka Kangjeng Nabi urang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika kuali dilecehkeun mun teu hudang nu mabok ge ujana hudang sial merentah Amerika. Oh Amerika na lurah pantogeun habak ya eta kepanjangan tangan Amerika. Ieu mah lain lalagaan ieu mah terus dibom kuari geus diarahkeun deui pembomanana ke kedutaan Amerika nu aya di salah satu negara. Mal dicaritakeun ku kula. Je kuari acak-acakan nu paehna opat anu rumah sakitna Ambalaya kedutaan Amerika di Libya dibom make roket. Ya bang kumaha gitu. Saya kuari keur ka Indonesia keur ngome janggot SBY. Tenang ye. Ampun Masya Allah karim. Ini ayatnya man dzakar rahimallahu abdan tadabbar hadhil ayat. Allah merewelas asih ka jelema anu mikir ingat-ingat kana ieu ayat. Lantaran lamun kurang ditadabur dipikir urang bakal mengarah kana tobat loba maca istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun urang boga anak bejaan sing hadeceng gitu lantaran ieu keur fatahna alaihim abwaaba kulli syai' besi ka dituna akhadnahum bagtatan sing hadeceng. Adapun urusan Allah ngan urang aya geus tobat matuh ngeunaheun bae. Sing hade kata tangga urang anu judi teh sing hade ya ieu mah geus teu bisa temempan ku sungut kiai geus temempan ku Gusti Allah ieu mah geus tinggal nyisana cak Gusti Allah sia ku utusan aing ulama-ulama temempan ku aingna bae geus temempan cak nya manaon teh lupa ka mana sia ku aing digempakeun deui sia aqalnahum bagtatan na'udzubillah min mandak geus bae lah batur rumah tengah darangikeun urang bae nu ngadenge lobakeun urang istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Salurkeun fasilitas nu aya di urang pake syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu dibere ilmu tanjirkeun melalui ilmu, nu dibere tanaga tanjirkeun melalui tanaga, nu dibere wawasan tanjirkeun agama melalui wawasan, nu dibere wilayah tanjirkeun agama melalui wilayah, anu dibere harta tanjurkeun agama melalui harta. Eta fasilitas pemberi Allah jam ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaya puji tangtu ka Gusti Allah nu mangeranan alam kabeh. Hartina puji ka Gusti teh lantaran ditulunganna para rasul dirusakna para kafirin ku Gusti Allah setelah teu daya teu upaya
salila urang berdaya urang kudu ngalaksanakeun daya jeung kekuatan urang, kerahkeun daya jeung kekuatan urang untuk melawan musuh-musuh Allah ketika urang teu berdaya tetapi urang teh geus terjepit jasa doa ka Gusti Allah, Allah Maha Uninga ke Allah anu nurunkeun azab langsung sakaligus. Itu bae geus hetes. Kuari di Jakarta atau pemilihan gubernur teh geus mulai kafir. Coba eta teh kumaha? Sagoreng-goreng na ai muslim pan rada deres, basa bagus-bagus kafir pan musuh walan tardo angkal yahudu walan nasor hatta tattabi'a millatahu. Ngaran kafir mah musuh bae. Sejahat-jahatna nu muslim lantaran eta mah maksiat ngaranna. Eta pan geus mulai diduet-duetkeun kos karena itu. Eta kakara hiji encan ka negara ka daerah-daerah nu saja. Terus jeung calon-calon lagi nu bararagus deui ieu mah tinggal fatahna alaihim abwaaba kulli syai' kadituna akhadnahum bag na'udzubillah min zalik daya teu upaya engke bakal aya bantuan Allah subhanahu wa ta'ala deuleu dina alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi bil fil ashabul fil geus teu daya teu upaya nu ngajagaan Baitullah serahkeun kudu ngajagaan aja nu Gusti abdi mangan sakadar ngurusan abdi bae jeung ngurusan onta abdi atuh ai Baitullah manu Gusti mangga jad teges-teges kalah teh turun pan burung ababil kitu bae urang mah tah ieu selalu kitu jeung gedungan teu meunang kitu bae memehna tetep kudu berupaya urang ngalawan sekuat tenaga ketika nyana aksi nyeun seserang-serangan atau nyana aya aksi pelecehan-pelecehan seperti film dan lain sebagainya ya otomatis lumentak urang kuari encan kukumaha di luar negeri manggeus pohara memehna tetep urang ngadoakeun ka ahli-ahli Allah seagama orang aya di luar negeri baik itu di Libya, di Irak, di Iran itu di Saudi Arabia, Yaman dan lain sebagainya Timur Tengah seagama atau di urang kabehan seagama urang ngadoa mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala diberi istiqomahan ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tetap agama Allah tetap jaya agama Allah tetap luhur melalui ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala bibarakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan keburu baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ولا تجعله متشابها علينا فنتبع الهوى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله. So